Baraya caritana nama tipe kamari abi teh keur nganyang ka bumina teteh anu aya di Tasik soalna bade ngayakeun 40 dintenanana alo abi. Ti awal berangkat mah henteu tiasa pipidioan baraya abi teh darariweuh geuninganan. Tah ayeuna we lah lumayan nya baraya aya waktu jang pipidioan saeutik mah. Jadi baraya poe ayeuna teh abi diajakan ku teteh ka pasar Cikurubuk. Tapi da sabenerna mah tadi enying-enying ge entos ka pasar. Ngan tadi mah khusus balanya kangge engke persiapan ajang engke tahlilan. Tah ari balanya anu ayeuna mah erek meser waragad ajang nyeblak cenah oge. Tah ieu si teteh anu boga pokalna mah dari abi mah saukur nuturkeun we geuninganan ka pasar teh. Soalna mah jujur we abi mah kakara ka pasar Cikurubuk mah. Tah ieu mimitina si teteh teh eureun di tempat perkurupuk-kurupukan atau perbaso-basoan geuninganan. Pan ayeuna seblak mah kudu aya we kukurupukan. Tah ieu aya cilokna. Pokona maning sagala we nu kararitu. Geuning sujanang mah geuning kalah hayang jajan nu kitu. Beres balanya tina perkurupuk-kurupukan ieu teteh ngajakan heula ka tempat perparabotan cenah oge. Duka rek meser naon nya teteh teh. Alhamdulillah nepi oge ka tempat perparabotan. Keun we antep si teteh sina nu turun sina nu milihan da abi mah teu apalna naon nya baraya. Pokona mah bagean melongkeun we bagean nungguan we bari culang cileng resep baraya kikieuan oge geuninganan. Jang emak-emak mah sakieu oge healing lumayan lah. Lumayan rada heubeul oge tadi di tempat parabot mah. Da biasa ari emak-emak mah kudu pipilih heula geuning. Tah ayeuna eureun heula di tempat persayur-sayuran. Di belah dieu bagean meser sawi bodas. Nu pastina jeung meser cabe beureumna oge. Anu wajibna atuh eta mah nya ari nyeblak teu dicabean mah teu afdol. Beres eureun di tempat sayuran ieu teh dituluykeun ka tempat sampeu. Soalna si teteh hayang nyieun ka timus cenah oge. Tapi dajang dijieun poe isukan. Tuh ieu tos dugi ka tempat anu jualan sampeu. Da kusabab aya di bumi saeutik nya sampeu jadi di dieu meserna ukur 2 kiloeun. Da saukur ajang nambahan hungkul geuninganan. Tah atos di toko sampeu mah atos we beres nya upami tos beres sadayana mah nu pastina uwih baraya.